aduh. Wis kolot abah mah. Dari masih keneh ngangon embe gitu yo. Oh, baheula mah pernah masantren abah teh. Tuh ayo bukuna yo. Aduh, ayeuna dibaca yo ku abah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bilahi Quraisy ru'yat mustaqi tatarutingan tak kudu diasyikin dai. Nah, manja lagi buku teh atuh. Boh bilih riut mustaka. Boh bilih riut mustaka. Tatarutingan bae. Teu kudu diisukeun deui. Waduh. Wow, buku tatarutingan ieu mah geuningan. Sugan teh buku naon? Bari ngangon embe yo tuh embena tuh. Loba pisan nu abah. Bari tatarutingan. Coba dia jang tatarutingan. Nya abah lah hayu. Ye abah. Presiden Amerika anu pangjagoanana saha eta abah? Oh, eta nyaho abah ge? Saha abah? Aki-aki ragrag surak baralak di Amerika nya eta. Baralak Obama cek abah mah. Orang Amerika anu jagoan teh baralak Obama. Presiden Amerika bareto. Aduh, si Aki pinternya, Ki-nya. Barack Obama jadi ibahnya. Nyaho abah oge. Ayo abah, ya Aki ngomong teh bener jang. Udah sarua we abah, Aki. Sarua geus aki-aki, nya atulah. Yo abah hek nanya. Presiden Amerika anu sok sesurian. Nah, eta ngaranna cikan. Nyaho eta oge abah Aki. Saha? Barakatak Obama. Bener Barakatak Obama. Nya Barakatak eta Bapak Obama teh susurian. Nya pinter jang, pinter. Tah, yeuh abah, ayeuna bagian uing ge bah. Nya sok jang naon? Naon bedana Presiden Amerika jeung si Kabayan? Oh, nya abah oge nyaho lah. Naon kitu? Teu nyaho. Nyaho teu nyaho. Ye abah, ari Presiden Amerika nu bareto mah si Barakakak Obama. Ari si Kabayan mah si Borokokok Kabayan. Wah, haram jarum pinter geuning urang. Bener. Barak Kakak Obama jeung Borokokok Kabayan. Eta bedana teh meureun nyejangnya. Nya abah tuh. Tah ujang ari Amerika elehna kurangon. Ku corona meureun bah. Lain. Kunaon atuh? Amerika mah elehna teh ku amburadul. Nya geuning si abah pinteran bah. Yeuh tarucing teuing deui bah. Kopi naon anu teu bisa ditinyuh, teu bisa ditembok kitu tah, teu bisa diinum kopi naon kitu abah. Nyaho lah abah ge. Naon atuh bah? Eta kopi anan meureun. Mantan sekjen PBB. Si abah nya pinter bah nya. Aduh itu mbe abah tuh lalu pasan. Aduh. Heula nya tatarucinganna. Mun mbe heula tuh. Embe nu abah embe. Embena anu abah embe. Embe nuju
di angon embe di pasihan permen embe miau kalah joget neng gebi boy ngaron miluan abah nang ngangon ya doh tau jangan tatarucingan deui nya abah lah sok lah yo geura abah yo amun batu dialungkeun jadi naon teh abah oh batu dialungkeun atuh angker wae meureun jadi batu nya lain atuh abah lamun batu dialungkeun mah jadi jauh nya bener ujang pinter jadi batu dialungkeun jadi jauhnya nya atuh abah tayo abah ge boga tarucing lo dikaluhurkeun ka handap dikaluhurkeun deui ka handap deui dikaluhurkeun deui ka handap deui naon cik ujang teuing atuh bah naon ah eta mah abah make carana kolor dina sakuna deui sian batu dikaluhurkeun ka handap deui dikaluhurkeun ka handap deui penuh ku batu da sakuna morosot carana kolor abahna ujang oh dasar atuh si abah yo deui ujang yo pagawean abah hadoli naon cing teu aneh nu kitu mah abah dahar modal ulin nya bener ujang ari harmoko naon abah harmoko mana itu harmoko nusuk nguseup di waduk Dharma oh harmoko itu nyaho atuh abah ge harmoko dahar modal ngaroko oh eta ge kabeuki abah dah geus nya abah harek ka imah yo tuh geus buri tuh wah panon poe geus mengok ngulon tuh oh abah harek ka imahnya jangnya yo be ka imah yo geus kita tarucingan deui nya urang sambung geus abah ka imah tuh si Neni keur ngadagoan di imah keur nyangu sampurasun rampes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.